mau di nama orang reviewnya kadang-kadang no ya di pasar malam di alun-alun Bandung. No kayak gis kami susah pok ningali bakso jeung sosis dengan ini nyukakeun ka badag kitu jeung bararem kieu deui nya. Tapi da kami teh kabita ku cekerna meuli we teh hargana teh mah 10 ribuan meunang 4 siki. Orang diselewekeun teh alas ya aing mah mending ngeunah kieu barudak. Si cekerna teh badag hipu pokona mah ngeunah pisan si bumbuna teh lada. Maju seutik geuning nya tukang seblak cenah tah. Lihat teh saporsi dipakekeun bumbu sing ladar kana teh mung 10 ribuan. Ya lo ya mah bener-bener cocok pisan keur hujan kieu kadang seblak anu lada anu ciklu siga kieu. Idik 50 juta